Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping deui di channel YouTube Ripa Nur Alfiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayeuna abdi tiasa ngadamel di video enggal perkawis carita bahasa Sunda. Tapi satacan mulai caritana abdi bade ngemutan. Abdi di dieu sanes ahli bahasa Sunda, henteu sakola sastra Sunda, henteu sakola pendidikan Sunda, tapi abdi ngan saukur orang Sunda anu nya biasa wae gitu nya. Ngan hoyong diajar bahasa Sunda, hoyong ngamumule bahasa Sunda, jadi hayu orang sasarengan diajar bahasa Sunda gitu nya. Pami abdi lepat sok lereskeun. Teras di dia abdi henteu ngangge bahasa Sunda anu buhun, ngangge bahasa Sunda anu halus gitu nya henteu. Abdi di dia ngangge bahasa Sunda nu loma anu biasa ku abdi diangge bisa didinten gitu nya. Oke, langsung wae nya. Di video anu ayeuna abdi bade nyandakeun hiji carita kisah nyata anu dicandak tinu aplikasi Thread atau sosial media Thread atau bacana nu kieu ya gambarna. Abi nyandak caritana ti kun threadna Kang Guntur Alam di Guntur Alam _ Jadi aranjeun mun bade maos carita aslina tiasa langsung ka Guntur Alam _ di dinya nganggena versi bahasa Indonesia. Judulna teh Tumbal Pesugihan Saudara Sendiri nya. Tapi abi tos nyungkeun widi bade ngarobah carita aslina janten ku versi bahasa Sunda. Alhamdulillah tos diwidian. Aranjeun oge tiasa langsung pami hoyong komunikasi atau hoyong kenal sareng Kang Guntur Alam tiasa langsung di follow Instagramna di Guntur Alam _ Terjadi dina caritana teh aya dua tokohnya eta si aku sareng si J. Jadi si aku mah si penulisna, terus si J mah nyata nu ngalaman caritana. Si aku orang sebat wae si Asep, si J orang mah sebat wae si Ujang. Ngarah babari nyaritakeunana nya. Tak kajantanan ieu teh lumangsung di tahun 80-an. Janten kapungkur teh si Ujang sareng si Asep teh sobat dalit anu ka mana-mana bareng, nanaon bareng, layut gitu ka mana-mana ge. Tamaranehna teh nuju kelas genep SD nya. Jadi masih kene barudak beunceuk, masih kene barudak alitnya. Si Ujang teh kacaritakeun murang kali anu pinter, bager, soleh. Pokoknya mah di sekolahna oge ranking wae gitu nya. Tapi anjeunna kirang saya tinu nasib ekonomina. Terus ibu ramana papirak, tah ibu ramana alim nyandak si Ujang ka keluarga anyarna, boh ibuna boh ramana ge alim. Tah janten si Ujang teh linggih sareng eyangna, sareng ninina anu tos 60 tahun waktu sepuh pisannya. Kangge sadidinten si Ujang teh ngandelkeun pamasihan ti ibu ramana. Anu kadang-kadang masihan, kadang henteu. Namina tos gaduh keluarga enggal gitunya, pasti aya kebutuhan anu nambah gitunya selain si Ujang. Tak kanggo tambah-tambah si Ujang mah sok rajin mantosan si ibi warung. Jadi di sekolah teh sok aya tukang warung nih ibu-ibu, tah biasana teh sok disebat ibi gitunya. Di sekolah sok aya ningan anu dagangna pake gerobak atau anu kios gitu di sekolahan, tah biasana sok disebat ibi gitunya. Terus si Ujang tuh sok mantosan di si ibi warung, di kiosna si ibi warung, di toko si ibi warung katanya. Mantosan gegero, mantosan sasapu, mantosan beberes pokoknya mah. Tangke uina manehna sok diburuhan, sok rajin diburuhan, dahareun sareng aci sakedik meureun kanggo tambah-tambah jajan anjeunna. Janten unggal uwi sakola si Asep teh sok kantosan si Ujang peperen warung, si ibi warung gitu nya. Singkat cerita, maranehna duaan teh terus bade lulus SD gitu nya. Janten batur mah sibuk milih sekolah SMP, tapi dedeh teuing si Ujang mah teh tiasa neraskeun ke SMP. Kumargi nyata di kaayaan anu tadi teh kanggo sadidinten ge manehna ngan saukur ngandelkeun pamasihan ti sepuhna anu kadang masihan kadang henteu teh. Janten anjeunna alim ngaberatkeun ka eyangna. Si Asep salaku babaturanna ngarasa beratnya. Sobat dalitna henteu tiasa lajeng sakola sareng anjeunna. Tapi bade kumaha deui meureun da ari sami-sami murang kalih mah henteu tiasa kukumaha kitu nya. Saat sering saya daftar ka sekolah SMP, si Asep ameng ka bumina si Ujang. Si Ujang nuju aya di bumina kaleresannya. Si Asep narus kieu, "Bener euy teu dituluykeun sekolah SMP teh?" Cek si Asep. Cek si Ujang teh, cenah urang mah da bingung atuh biayana ti mana. Ayeuna mun asup ka sekolah SMP pan mahal meureun biayana oge karunya ini urang, cek si Ujang teh. Tapi da urang mah rek digawe sebangunna mah. Nya digawe naon pan budak leutik maneh teh sarua jeung urang, cek si Asep.
puguh eta sep kabeneran ibi urang teh nawaran digawe di imahna. Apalkan ibi urang anu beunghar pemerintah boga toko jaga imahna gede, jadi urang dititah digawe di imahna terus ngajagaan toko. Oh gitu, heuh atuh syukur aya nu nikah digawe mah cek si Asep. Asep teu kaget karena si Ujang mah memang rajin kan tadi oge beberes bantuan ibu warung, salian teu sok mantuan si ibu warung, manehna ge sok nyieun kana, ngala awi. Jadi awakna memang keker, makanya si Asep teu kaget geus nyaho. Yen si Ujang mah memang jelema sok gawe gitu nya. Tapi na Sep ibi urang teh janji lamun misalnya urang digawena bener digawena alus engke ibi urang bakal ngasupkeun urang sakola SMP, jadi engke urang bisa asup sakola SMP anu sore cek si Ujang. Manehna nyarita bari jeung sumringah kitu nya, seneng kitu nya, bahagia soalna etapa nu dicita-citana teh hayang ngalanjutkeun SMP jeung di lembur eta mah aya sakola anu lebetna memang sonten kitu nya. Duka tah barudak tahun 80-an nu tos basa etana tos lebet SMP emang leres aya sakola nu sonten. Lamun pas abi mah sih palingan aya abi mah lohornya kapungkur. Eta ge tos tahun 2000-an kita sanes 80-an. Si Asep ngadanggu kitu atoh karena berarti aya harapan jang manehna bisa sasakola deui jeung si Ujang. Syukur atuh cek disakolakeun mah jang pan bisa bareng meureun sakolana jeung urang ke. Cek si Asep bari manehna ge atoh sarua mah nya babaturan ngadenge babaturan rek asup sakola. Ngan cek si Ujang teh kieu heueuh tapi teu tahun ayeuna da tahun hareup sakolana ge cenah. Makana ayeuna urang nek giat digawe tahun ayeuna teh meh tahun hareup bener disakolakeun ku ibi urang. Cek si Ujang. Jadi si Ujang teh didaftarkeun sakolana henteu barengan jeung si Asep tahun ayeuna kitu nya. Jadi manehna didaftarkeun ke tahun payuna gitu. Tapi ku kitu nama si Ujang tetep wae atoh da puguh eta nu dipikahoyongnya. Singkat cerita maranehna ngalakukeun kegiatan masing-masing gitu ya. Jadi si Asep sakola, si Ujang di damel. Teh si Ujang di damelna angkat di subuh, uihna teh sonten. Tapi ti pas uih damel manehna teu langsung ngagoler, teu langsung peureum atawa gogoleran gitu henteu. Uih di damel manehna langsung angkat ngaos ka kiai. Janten si Ujang mah ku rajinna murang kalihnya hoyong gaduh ilmu nanti bener-bener hoyong gitu nya. Uih damel capek luat laet kesang. Anjeunna ibak teu anjeunna angkat ngaos di bada Isya. Hebatnya murang kali atuh kelas genep SD mah paling ge belasan tahun merenya. Tapi ku hebat ku aya pamikiran alim katinggaleun nyiar ilmu nya Masya Allah. Terus si Ujang sareng si Asep teh sapangaosan dan memang ti kabungkurna kan salembur jadi sapangaosan di pangaosan eta gitu nya. Jadi maranehna sanajan teu sasekolah bareng tapi masih kini bisa bareng gitu nya ku margi sapangaosan gitu. Si Asep ge pernah nanya, "Jang, ai maneh teh capek balik gawe, tuluy ngaji, emang teh capek? Ya mendingan kekedengan," cek si Asep. Si Ujang teh kieu, nya teu capek atuh Sep. Pan ieu hiji-hijina paragi urang nyiar ilmu. Hiji-hijina paragi nyiar ilmu anu gratis. Pan di kiai mah gratis urang diajar teh. Teu kos-kos sakola kudu mayar. Mumpung aya nu gratis mending urang ngaji. Gitu cek si Ujang. Pamikiran anu saya nya barudaknya. Jadi nyiar ilmu teh teu kedah anu meni hayang nu mahal, hayang nu ieu, hayang nu itu nu penting anu di ngajarna bener, diajarna sing bener, sing junun. Jadi insya Allah saya kengeng-kengeng keneh ilmuna gitu nya. Da percuma nya sekolah mahal, ngaji mahal, ai mah balwa emang moal menang ilmunya. Makanya pamikiran si Ujang ieu muji abi bener. Saya gitu pamikiran mulang kali sageung gitu, tapi masih keneh mentingkeun nyiar ilmu gitu nya. Tah, karena si Ujang semangat gitu, babaturan lagi jadi semangat. Jadi unggal uih ngaos, henteu langsung uih ya barudak maranehna diajar ngerjakeun PR babarengan. Jadi maranehna kan SMP teh sarua. Aya nu sarua ge aya nu bareng. Kabehanana ngerjakeun PR teh di pangajian. Kunaon coba? Sabab si Ujang ngarah bisa diajar naon anu dipelajari di sekolah SMP. Hebatnya murang kali ulasan tahun pamikiranna terus dewasa kos kitunya. Mikirkeun pentingna ilmu kitunya, boh ilmu dunia, boh ilmu akhirat. Penting sadayana hebat. Tah kegiatan anu dilakukeun teh lancar, terusnya si Asep sakola, si Ujang di damel, si Asep sakola, uihna ngaos kitu nya. Tapi ujug-ujug si Ujang teh nyandak hiji carita anu pikasieun.
perkawis bumi ibina. Si Ujang kieu kasih Asep teh. Sep di imah ibi urang aya kamar anu aneh sia. Cek si Ujang. Cek si Asep teh, aneh kumaha ari maneh? Ini kamar mah kitu we kabeh sarua meureun, pada gede meureun aneh teh. Si Asep bari leureuy. Cek si Ujang teh lain cenah. Eta kamar di luhur. Kamar teh dikunci bae ku ibi urang teh. Ulah diberesan. Pan sidik urang teh meresan teh kabeh saimah-imah luhur handap urang diberesan. Tapi kamar eta mah ulah diberesan. Cek si Ujang. Nya boa meureun kamar paragineun duit meureun. Paragineun emas pan ibi maneh mah beunghar. Meureun loba duitna diteuneunnya jadi berangkas meureun. Cek si Asep. Karena memang ibina teh sabeunghar eta gitunya. Meureun si Asep kitu mikirna. Cek si Ujang teh, tapi henteu. Urang pernah ngadeukeutan kamar eta, kamarna teh bau hanyir. Ijeng bau bangke, Sep. Maneh rek naon ngadeukeutan kamar eta? Hayo ke dicarikan ku ibi maneh. Mau jadi saya sekolah teh. Henteu urang lain dihaja ngadeukeutan kamar eta teh. Jadi di jero kamar teh kadenge aya nu ngageroan. Ujang. Nah gitu. Urang teh penasaran pikir urang mah ibi urang nu ngageroan teh. Soalna emang ibi urang jeung amang urang mah memang larsuk ka kamar eta teh, tapi pagawe jeung budak-budakna teu meunang asup. Urang disampeurkeun latah ka kamar eta. Tapi pas disampeurkeun kamarna teh geuning dikunci, digembok. Ieu mah digembok. Ai pas deket teh mending bau hanyir jeung bau bangke kamar teh, Sep. Bener urang mah. Ni maruring kaki maneh mah nyarita teh mana peuting urang balik sorangan pan keur ngaji ieu nyaritana teh nya si Ujang jeung si Asep teh. Tapi atuh aneh naonnya eta nya. Jurig meureun cek si Asep teh. Manehna nu sieun manehna nu nyieun nya. Cek si Asep teh jurig meureun cenah. Piraku jurig beurang-beurang cek si Ujang. Karena meureunan memang jurig mah meureun nya ayana peuting padahal mah loba nu bungkeulekan ku bulan puasa mah nya ngararudu di jalan. Jurig lain eta teh lainnya. Tah geus kitu carita eta teh leungit kitu nya. Leungit kitu wae kitu nya jadi kapohokeun si Asep teh kapohokeun kitu nya. Lila tah geus aya saminggu teu mawa carita eta teh si Ujang nyarita deui. Nyarita deui perkara kamar eta. Cek si Ujang kieu, Sep sigana lain urang hungkul nu ngarasa kamar eta aneh teh. Soalna si Mang Doyok pernah nanya kieu ka urang, "Jang, maneh pernah mersihan kamar nu di luhur henteu?" Cenah. Kitu cek si Mang Doyok teh. Cek si Asep teh. Ari Mang Doyok teh saha emang nu digawe di dinya? Nu digawe di dinya Mang Doyok teh. Tapi kunaon atuh si Mang Doyok teh ujug-ujug nanyakeun maneh pernah beberes di luhur atawa henteu? Cek si Asep. Nya teuing atuh, tapi manehna teh da sok mineng mondok di imah ibi urang teh. Tapi urang embung mondok di dinya soalna urang kudu ngaji. Jadi mineng pisan gitu deh. Hampir unggah poe si Mang Doyok teh mondok di imah ibi urang. Tapi kadang urang ge sasekali mondok lamun pas ibi urang indit ka luar kota gitu. Nya teuing Mang Doyok ningali jurig meureunan jang di dinya. Nya teuing atuh Sep. Tapi urang mah aya nu aneh ya. Jadi kalau urang sok ditah mondok ya sabulan sekali. Tah marana teh sok arindit sabulan sekali teh cenah ka luar kota. Tapi waktuna teh sok hampir sarua. Urang ge teh apa ibi jeung amang teh ka mana. Jadi urang teh sok mondok teh mun waktu eta, waktu ibi urang jeung amang urang indit ka luar kota. Ka urang teh sok rajin sare di luhur. Si Asep ngadengikeun carita si Ujang eta nya ku sabab penasaran. Tah carita ieu teh kapotong heula ku penutupan pengajian kan keur ngaji nya nyaritana teh. Kapotong tuluy ditulikeun deui nyaritana teh. Tah cenah urang pernah Sep mondok diteun ibi urang. Pas mimiti mondok diteun ibi urang. Urang kan sare di lantai luhurnya. Tah ujug-ujug tengah peuting urang hudang. Ku sabab ngadenge anu ngajerit. Eta mah bener-bener jejeritan jujurubukan gitu Sep. Tak urang hudang tengah peuting.
Terus orang keluar kamar, tapi saha di luar teh kosong. Jelema pan sih dikerindit keluar kotanya. Baru dak ibu orang kan diharandap sarena teh. Tapi di kamar anu dikunci eta aya nu aneh, soalnya aya cahaya. Jadi kan itu parawek ya. Tah dina celah dina lolongkrang panto teh, lolongkrang pantonya dihandap teh aya lolongkrang saeutik. Katingali aya cahaya hurung gitu ya. Berarti di jero teh aya jelema beureun bangun namanya. Tapi panto namanya dikunci. Urang teh depa noong karena lolongkrang panto eta. Tapi orang teh katinggalin naon soalna cahaya nage itu caang-caang banget gitunya, runyem-runyem cahaya teh. Tapi orang teh usaha terus ningali ka jero aya jelema atawa henteu. Kan lamun ibi jeung amang orang ini bisina eta maling cek si Ujang. Tah si Ujang teh usaha tidinya teh usaha ningali handap. Karena ku si Ujang teh katingali pan noong dina lolongkrang panto teh, manehna teh tuluy tapelkeun ceuli kana panto. Jadi tapelkeun ceuli kana panto. Aya sore jelema harewosan di jero teh. Pan sidik panto teh dikunci, teh kaayana dikuncinya. Tapi aya jelema anu harewosan. Si Ujang teh terus ngadengekeun tadi jero teh aya jelema teh keur ngomong naon kitu nya. Tapi henteu jelas. Terus si Ujang teh depak deui, da penasaran, depak deui noong deui ka lolongkrang panto. Nu dihandapnya lolongkrang asup ayahnya panto teh sok ngagantung saeutik. Kana ong deui di dinya si Ujang teh. Eta mah pas si Ujang noong deui kana lolongkrang panto, ujug-ujug aya panon anu gede jeung beureum dina lolongkrang eta. Si Ujang reuas, manehna lumpat ka kamar, nyumput dina simut. Tapi si Ujang yakin eta teh lain manusia, lain jelema eta teh. Cik si Asep teh kieu. Terus lamun lain jelema naon atuh Jang? Teuing jurig meureun gitu Sep. Cek si Ujang. Tah terus carita teh manehna teh marulang nya di pangajian. Tah naasna saenggeus kajadian eta nasib goreng si Ujang karakter. Jadi saenggeus kajadian eta teh si Ujang rajin sok ditembongan ku anu kararitu. Terus si mata beureum anu tadi lain saukur di imahna ibina. Tapi justru manehna nuturkeun nepi ka imah si Ujang. Pernah si Ujang keur sare ujug-ujug hudang, tapi manehna dina kayaan eungap. Teu bisa napas kitu nya, eungap. Ai pas dipuntahkeun panonna teuing ngimpi teuing lain, eta si mata beureum keur diuk dina dadana si Ujang. Terus si Ujang langsung buru-buru maca ayat-ayat Quran gitu nya. Jadi manehna sabisa-bisa maca doa, si panon beureum eta teh ngaleungit gitu. Tah, salian ti kaanehan eta si mata beureum jeung ririwa anu sejen, aya keanehan anu dilakukeun ku ibina. Nyata ibina teh sok mere kadahareun susulumputan ka imah si Ujang di malam Jumaah, di poe Kamis malam Jumaah. Kunaon make jeung susulumputan ibina teh nya? Apaan si Ujang teh digawe di dinya, digawe di imahna. Jaba si Ujang teh dulurna. Make jeung susulumputan rek barang berekan ini nama. Hempek mere. Tapi imah henteu. Manehna mere teh secara susulumputan. Aneh kan? Aneh abi. Tah si Ujang teh mimitna curiga. Tapi pas nanyakeun ka si Mang Doyok, ternyata si Mang Doyok oge sok dibere. Dahareun di poe Kemis malam Jumaah sarua. Tah si Ujang didinya rada regreg. Berarti urang ngan seukur suudon kitu nya. Berarti emang ibi urang teh sedekah ka kabeh karyawan. Tah si Ujang teh biasa we nya narima kadahareun eta teh. Kadaharna teh mangrupakeun hayam bakarnya kasih Mang Doyok jeung kasih Ujang teh merena teh ayam bakar gitu nya. Unggal minggu eta teh. Tapi ujug-ujug si Mang Doyok maot ngadadak. Coba. Kunaon coba? Ngadahar hayam bakar unggal minggu, si Ujang ge sarua dibere tapi Mang Doyok maot ngadadak. Si Ujang ngadengeuna reuas. Aduh, kunaon Mang Doyok mau ngadadak? Pan tadi kamari teh masih kena digawe, masih kena seger. Cek si Ujang. Tah si Mang Doyok teh maotna teh teu gering heula, teu naon heula. Tapi ujug-ujug manehna teh jadi samemeh maotna teh jujurwokan, jejeritan, terus kekelepekan jiga hayam anu keur dipencit. Apal teu? Hayam dipencit ning sok kekelepekan kekituan tah. Tah jiga kitu Mang Doyok, geus kitu manehna ngeloskeun napas anu terakhir gitu. Maot weh.
Tah carita eta teh langsung nyebar di lembur. Tapi jelema-jelema di lembur nganggapna si Mang Doyok teh kena santet. Ya, jadi di jampean gitu ku jelemanya, disantet ku jelema. Si Ujang masih kena aneh gitunya karena mautna secara kitunya si Ujang ge percaya teu percaya yang si Mang Doyok teh disantet gitunya. Tah geus kajadian si Mang Doyok maot nya dengekeun ye. Eta si Ibi jeung amangna si Ujang meuli mobil anyar. Bari jeung lain hiji meuli mobilna teh satruk etah meuli mobil sabaraha hiji meureun nya satruk mah 45 teuing teh nyaho satruk cenah cek si Ujang teh meuli mobilna teh meni kulo beuting eta duitna nya menang ngalati mana nya ku sabab si Mang Doyok geus eueuh geus ngantunkeun nya geus maot si J akhirna kalabakan soalna manehna kudu nguruskeun pagawean si Mang Doyok ongkoh pagawean si J ongkoh gitunya tambah manehna teh kudu mondok di imah ibina ngagantikan si Mang Doyok kan si Mang Doyok mondokna hampir unggal poe nya di imah ibina teh jadi si J kudu ngagantikan si Mang Doyok mondok di imah ibina nya meureun ibina teu percaya meureun ka batur makanan nita si Ujang si J deh si Ujang hampura nita si Ujang mondok di imahna gitu nya kusabab tadina Mang Doyok meureun nu dipercaya teh jadi ka si Ujang gitu nya. Tapi barudaknya puguh eta didinya mimitina teh loba keanehan dimimiti si Ujang unggal poe mondok di imah ibina naon coba si Ujang keur sare di luhurnya di luhur sorangan kan sare teh eta si Ujang ngimpi aya si Mang Doyok ngimpi si Mang Doyok di hareupeun panto kamar eta Mang Doyok ngomong Ujang, ngumpat. Si Mang Doyok, si Ujang udang. Ruas atunya. Nah, aya si Mang Doyok. Tah mineng ngimpi eta teh mineng pisannya. Tah si Ujang teh sebenarnya nyarita ka si Asep teh. Cuma ngaranna barudak beunceuk atuh da karage 13 tahun meureunnya. Yang ngarti naon masih Asep mah ngadengekeun we hungkul nya meureunnan si Asep mah jeung si Ujang nganggepna yang si Mang Doyok teh ngajungjurigan gitu nya. Tapi ente ngarti eta teh pesanna teh kumaha gitu nya teu ngarti eta teh si Mang Doyok teh rek ngomong naon kitu teu ngartieun tah titos kajadian eta teh pokona tos huru-hara si Mang Doyok maot si Mang Doyok ngantunkeun ibina teh masih tetep ngirimkeun hayam bakar ka imah si J nya jeung ninina nya di dahar we meureun kan eta teh sedekah karena si J di si Ujang mah pokoknya pikiran anu goreng gitu nya ka ibina teh nganggapna eta teh sedekah nganggapna ibina nya ka manehna jeung ka ninina jadinya di dahar diberi hayam bakar ge di dahar ku si Ujang jeung ku ninina teh tapi aya hiji mangsa si J rek dahar eta hayam bakar si J teh masih dina kaayaan hudu jadi si J teh emang budakna rajin salat malahan mah keur digawe manehna sok rajin salat kajen ninggalkeun toko nu rame tapi ibina teh pasti sok ambek we lamun si J salat teh cek ibina mah kieu cenah engke deui we salat rame puguh toko cek ibina tapi si J mah teu kitu manehna masih kena salat tah hiji mangsa ngerek ngadahar ayam bakar manehna dina kaayaan ngabogaan keneh hudu jadi teu salat masih keneh boga hudu manehna dahar maca bismillah maca doa dahar maca doa tuangnya ujug-ujug utah eta hayam anu tadina alus ujug-ujug jadi bau bangke dagingna naon beye pokokna mah apal teu daging buruk kumaha tah ujug-ujug gitu eta hayam padahal tadi merena masih kena hanet pas diantirkeun ka si Ujang moal mungkin atuh ditinggalkeun sajam 2 jam jadi buruk eta daging nya ieu mah geus maca bismillah masih kena ngabogaan hudu ujug-ujug eta daging jadi buruk tah gara-gara kejadian eta anu hayam bakar atuh karek geus sabaraha jam hayam bakar sabaraha poe si burukna nepi ka isuk ge geuning urang masuk digoreng deui ieu mah atuh karek 2 jam 3 jam geus jadi buruk tadina tos kejadian eta teh ninina ngerasa anu aneh ya ganjil atunya cek urang tadi nya hayam ujug-ujug buruk ninina nanyakeun ka kiai nanyakeun kitu kunaon ngobrol lah istilahna terus cek kiai naon eta si Ujang dituturkeun ku jurig cenah atau kuririwa dituturkeun si Ujang teh sehingga ku ngadenge kitu ninina nyarek si Ujang jang digawe deui ka imah ibina karena meureun ninina embung aya naon ka si Ujangnya ayeuna nini ieu pasti mikir si Mang Doyok oge ngotna teh
Mau mungkin secara ujug-ujug maut kena santet pasti aya nu nyantet na teh ya. Tapi si Ujang alasan jang eureun digawe teh naon kitu alasanna. Soalnya nu diomongkeun ku nina teh teu asup akal, teu asup dina logika manehna. Da main jurig mah teu bisa main logikanya. Heuh baraya. Tah si Ujang teu asup teh kana logikana nu ceuk nina teh. Si Ujang masih kena digawe gitu ya. Masih kena digawe karena meureun manehna ge nyaha tuh kan rek disakolahkeun teh ku ibinanya. Wah mungkin ditinggalkeun. Tapi Allah ku nyaahna kasih Ujang eta mere nyaho kasih Ujang, mere jalan kasih Ujang jang indit ti imah ibina. Kumaha coba carana? Tadina hiji mangsa eta ibina kabeneran imahnya pitulung ti Gusti. Ibina poho eta ngunci kamar anu pikasieun tadi anu biasa dikunci. Atuh da si Ujang masih dipanasaran ti mimiti kadinya ge nya. Eta di jero kamar teh aya naon? Nya si Ujang teh keketeyepan nyamperkeun kamar eta. Eta mah asup si Ujang teh nya, asup ka kamar eta. Di jero kamar teh naon cing? Jandela ditutup, kamarna ge kosong, eueuh kasur, eueuh lomari. Ngan aya hiji meja. Nah, dina mejana teh aya eusian. Naon coba eusian? Eta meja sasajen. Tapi lain sasajen keur nu dino hajat, nu pernah kurang dibahas dinu carita diletakan ku maung lain beda deui nya ieu mah. Ieu mah sasajen keur munjung, sasarge aya sasajen keur munjung. Eusina teh naon? Aya lilin teh hurung. Di sabeulahna teh aya baskom. Baskom aluminium. Eta dina jero baskom hayam nu geus dipeunjit jeung getih-getihna eta di dinya keneh masih keneh baseuh eta hayam jeung getihna. Terus dina tembok mejana teh aya hulu sato tandukna warna hideung. Eta teuing cenahnya cek si Ujang teuing sato teh teuing sato nanahaon teuing domba teuing rusa. Eta hawa di jero kamar teh panas pisan. Terus bau hanyir jeung bau bangke. Pantes meureun si Ujang basa eta ngadeukeutan ti luar oge geus kitu, mun da jerona nu kitu patut. Ya Allah, nauzubillah min daliknya. Anu nyieun reuwas deui lain saukur si meja sasajen eta. Naon coba? Dina meja eta teh aya foto si Ujang. Foto si Ujang anu geus kacepretan getih. Sanajan eta foto geus kacepretan getih, si Ujang ge da nyaho eta foto manehna. Nya si Ujang reuwas atunya ningali foto manehna aya di dinya nya kacepretan getih. Lah, meureun pikirna kunaon aya foto urang di dieu. Jaba dinu meja munjung, dinu meja sasajen munjung. Si Ujang reuasnya panik eta si Ujang. Si Ujang yakin eta foto manehna ku sabab ibina teh pernah minta. Kan ibina pernah ngajanjikeun si Ujang rek daftar sakola lain nya. Ka ibina teh pernah minta foto sakola manehna pas nuju kelulusan SD. Jadi si Ujang teh apal pasti eta foto manehna. Nyaho gitu. Nah, ayeuna naon runyem nage foto sorangan nyaho eta foto urang nya. Si Ujang ge nyaho kenal gitu nya eta foto manehna. Tah si Ujang sanggeus ningali eta teh lumpat satarik-tarikna ninggalkeun imah ibina ninggalkeun kamar eta ibina gegerowan ka si Ujang teu dilieuk teu ditembalan eta si Ujang lumpat balik ka imahna atuh saha nu teu reuas ieu ningali baskom aya hayam nu dipeuncit getihan keneh hek digigirna aya foto urang saha nu teu reuas. Nauzubillah min daliknya ningali nu kitu nya amit nauzubillah min daliknya eta si Ujang balik ka imah manehna gering manehna awakna panas pokona ngadadak gering. Terus amang jeung ibina teh ngalongok atuh ka imahna pan sidik si Ujang teh digawe di manehna jaba dulur manehna ngalongok ka imahna tapi unggal ibina atawa amangna ngalongok ka imah si Ujang eta meuning ceritaan kasieunan ningali ibina atau amangna rek ibina rek amangna pokona mah sieun kaduanana teh. Bahkan eta si Ujang nyumput di kamar teu hayang manehna nempo eta ibi jeung amangna. Sabisa-bisa nyumput dina kolong kasur dina jero lemari eta si Ujang. Sieun ku emang jeung ibina. Tah saenggeus geuring eta teh si Ujang mulai mineng kaasupan.
ngocoblak teu paruguh ngomong ka ditu ka dieu ceurik seuri babaraha katakan tapi kasurupan teh teu unggal poe. Kadang-kadang aya tina saminggu teh sakali atau 2 kali mun keur teu kaasupan kitu mah manehna ngobrol juga biasa. Jika biasa ngobrol bahkan sok diajak ngaji tapi manehna unggal diajak ngaji nya. Pan si Ujang teh rajin nya ngajina. Rajin ngajian tadi pan, rajin salatna. Tapi geus kajadian eta unggal diajak ngaji si Ujang gigi si Ujang gigi deug embung keluar imah teh majar masep aya nu nungguan urang eta di handapeun tangga imah nini urang teh urang bung keluar wah jojorowokannya sieun kumaha gigi deug maneh teh. Karena imah baheula mah masih kena imah panggung nih kan. Jadi imah panggung terus aya tangga, aya kolongan gitu ya imah teh gitu. Imah panggung lah. Kabayang meureun nya ciga kita. Gambar urang didinya. Terus ku si Asep yang bawa babaturan teh dia tanya, "Saha anu nungguan teh saha? Di mana anu nungguan?" Si Ujang ngan digideug. Pokona mah sieun Sep eta panona beureum. Panona gede jaba beureum. Rek ngadahar urang, Sep rek ngadahar urang. Cek si Ujang baru jung siun tuh anu wah apa namanya kumaha sih jelema sieun nya tah si Ujang oge terus sok ngajerit bari jeung ngomong kieu Mang Doyok lumpat cenah cek si Ujang pokona mah geus ngaco gitu nya. Si Asep jeung babaturan teh bahkan pernah minta tulung ka guru ngajina. Pertama guru ngajina datang ka imah si Ujang, eta si Ujang nempo guru ngajina lain salim, lain salam, lain assalamualaikum, lain suntangan lain. Kalau jeritan ngagorowok ku gorowokan siun histeris eta si Ujang nempo guru ngajina. Siga nu nempo naon mah kitu nya. Terus manehna teh ngomong, "Ampun," cenah. Terus anggeus jojorowokan kitu, ujug-ujug manehna ngomong bahasa Jawa lemes. Padahal si Ujang jeung si Asep teh orang Sumatera, jeung di lemburna teh anu bisa bahasa Jawa anu halus, anu lemes. Anu bisa. Ieu ujug-ujug bisa ngomong bahasa Jawa. Nina bingung. Naon anu sabenerna karendapan ku si Ujang. Amang jeung ibina si Ujang ge pernah erek ngubaran si Ujang, tapi eta ninina teu mere sama sekali kusabab si Ujang pas keur cager si Ujang pernah ngomong kieu yen manehna aya dina bahaya di imah ibina teh komo deui saenggeus kajadian si Mang Doyok maot atunya carita nu teu pararuguh perkara ibina teh geus mulai kasebar nya. Jadi aya sabagian anu curiga aya nu henteu gitulah. Ninina ge rada curiga atuh da ayeuna karandapan ku incuna kos kitu panyakitna teh puguh kitu nya. Tah si J makin poe teh makin parah gitu ya, manehna beruki mineng jojorowokan ceurik tapi manehna ge sok kadang normal lamun teu keur kasurupan gitu ya. Bahkan keur normal teh manehna masih kena bisa diajak ngobrol, diajar bareng, tapi manehna can pernah keluar ti imah ninina. Jadi mandi miceun di jero imah. Padahal kan zaman baheula masih kena make MCK nya MCK nu WC umum geuning ya masih kena marake nu kitu tapi karena si Jesien keluar jadi manehna ngalakukeun sagala kegiatan kitu teh di jero imah ku ninina lah dibersihkan naon kotoran dipicieun ku ninina kitu nya. Tamun keur cageur nya keur normal keur teu kasurupan si Ujang bisa diajak ngobrol. Terus si Ujang pernah ngomong kieu, "Sep sigana ibi urang teh munjung ti heula Mang Doyok dijadikeun wadalna tak ayeuna sigana maranehna ngincer urang jadi wadalna teh urang embung waka maot Sep urang masih kan hayang sakola," cek si Ujang. Tah tapi geus nyarita eta teh babaraha poe kahareup si Ujang ujug-ujug ngamuk. Jadi kan tadina betah di kamar segala rupa di kamar di imah gitu. Ujug-ujug ngamuk lumpat eta ti kamar majar teh si mata beureum geus bisa abus ka imah. Si mata beureum ka jero imah, si mata beureum ka jero imah, lumpat ka pengajian. Manehna cicing nyempot ditukangeun Pak Ustad. Barudak oge sing jarerit karena anu teu akrab jeung si Ujang nganggep yang si Ujang
yang si Ujang teh geus rada-rada kieu gitunya, tapi anu babaturan esadana mah anu apal kaayaan si Ujang mah teu naon biasa-biasa wae, cuman kan barat batur nu teu apal nganggap si Ujang teh geus gelo gitunya. Akhirnya karena kejadian eta Ninina unggal poe ngonci si Ujang di jero kamar. Eta si Ujang gegedor kamar, gegedor pintu kamar, terus mana teh baru jong jorowokan, Nini tulungan, ieu rek ngadahar urang si mata beureum rek ngadahar urang. Si Ujang baru jong curik, baru jong ngajorowoknya. Ieu jurig nungguan urang dina kasur, Nini tulungan. Tapi eueuh jelema anu percaya karena nu nampona teh ngan si Ujang hungkul termasuk Ninina ge teu percaya yen di jero kamar teh aya si mata beureum eta nya aya jin eta gitu nya teu percaya karena teu bisa ningali, anu bisa ningali teh ngan saukur si Ujang hungkul nu bisa ningali jirimna teh. Sanggeus kejadian eta teh meskipun si Ujang ayeuna dikunci di kamar terus baceo ngocoblak untuk para rugu, tapi babaturan masih kene sok ulin, masih kene si Asep masih kene ka imahna gitu keur seukur ngobrol gitunya. Terus si Ujang pernah ngomong kieu, urang embung didahar ku jurig itu Sep, urang embung didahar ku jurig itu. Soalna si Mang Doyok oge didahar ku manehna. Tapi mun urang didahar ku jurig eta, urang moal maut Sep. Urang moal maut tapi urang dibawa ke alam manehna dijadikeun budak di ditu. Urang embung maut jiga kitu. Eta obrolan si Asepnya bari jeung histeris. Jadi ngomongna teh bener-bener teu kalem, bener-bener teu tenang, bener-bener juga nu kasieunan cenanya. Tapi omongan eta teh omongan anu terakhir ti si Ujang. Sabab tos tinu kejadian eta, tos ti ngobrol eta si Ujang maehan maneh alias tah si Ujang kapanggih dina kayaan ngagantung maneh di kamar beheungna dibeulit make sarung anu sok dipake manehna ngaji ka mushola. Taku kejadian eta memang namina jalmi aya nu percanten aya nu teu gitu nya. Si Ujang maot dinu kaayaan kasieunan karena kejadian anu karandapan di imah-imahna jeung bibina. Jelema-jelema di lembur aya nu nganggep yen si Ujang teh memang depresi atau stres karena teu bisa ngalanjutkeun sakola. Tapi babaturan si Ujang, Asep, jeung babaturan saya jeung Nini nah percaya yen si Ujang teh lain depresi. Tapi dicokot, dijadikeun tumbal, dijadikeun wadal ku dulurna sorangan. Tas sakitu caritana barudaknya hatur nuhun pisan ayeuna tos 2:30 wengi abi bade bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.